kita nyat sorak gajah rek ngenom. Si goblok gajah ngenom setan. Halo bang, nah kakak rahasia nyari bunyi gajah ngenom anjing. Alah, aku kepikiran gajah ngenom. Aing kebayang gajah ngahujun. Ulalai nak itu kadi. Alah, nu kacina kebayang mata gajah ngelek boboko. Rek ngileung leum. Sagede kumaha bobokona. Oh, dah ayam teh. Pada genti ku gajah goblok teh. Naon? Kayak gajah pelung. Aduh, gajah biasa gede kuma gajah pelung aja. Kebayang padagna. Mata sagede japati aja. Japati goblok japati macam tu. Dan japati na tilu. Aduh, lu karunya mah gajah kate. Oh kok gede tapi penek. Halo, akbar aing. Ampun, kejeng gajah ngenom dia Allah akbar. Alah, jadi ulah naon seling lapar. Ya talapar itu dahar yuk. Dahar naon bubur gajah. Si goblok. Kumaha nyuwirana. Alah ya gajah ya burihan aja. Aduh, alah anjing kulit betul anjing. Aing mah resep bubur gajah mah. Naon itu lamun bakakak gajah boga anjing. Bakakak gajah si goblok. Kumaha ngadakakeunana. Kayak gajah gak dangkak. Gula, Malaysia. Iya di tukang. Ayah gajah pindah kontrakan. Aduh, halo. Kebayang. Dekat riweuh kieu sidik gulungan keriweuh teh naon ya? Gajah hidup. Gajahna datang. Doraka saka kolot belegu, doraka. Ada aing mah ka gajah lain ka kolot goblok. Aduh. Aya gajah tulalena sautet. Dina sirah. Aduh. Aya gajah baut. Siremutan gajah. Alah buka hutang ke Bang Emoknya. Kebayang gajah emok aja. Nyari kulit putih. Naon? Aya gajah membawa kantong. Baik sekolah PAUD. Ya, pokoknya melotot. Gajah-gajah teh ka aing cenah. Di muka gajah. Geuning sia bieu ngabahas kantong. Heuh, ayeuna nu ngagubung kantong aing. Hah, atuh hari bapan brutan gajah mau kantong. Oh, sia. Bapak teh jeung nyiduhan. Dege garing. Bina-bina teuing babatok sia. Awas lain ka kolot kan. Banting sia ku aing sia. Bina-bina teuing sia teh. Kan dengan cengiran naon. Aya gajah darah tinggi. Aya gajah rek setruk. Siapa gajah setruk kumaha? Kumaha tulalena jeceng.
Ya hujan tegerbak. Ya, aduh, ampun. Berata senang kolot teh. Menang kita gerakan nuntut. Nah, jangan kubrang di tukang. Kayak gajah tipe pun. Bukan teh wah gawin di dia. Baik kayak gawin. Ini was kuring tiga jebur karena gawin. Dia ada ngadudun. Kita terus karena gawin. Ini babak belur ya ada. Sugan tadi nama buah gawin. Ini masih kuring. Naon merong. Itu sih ngomong gitu-gitu. Dulu kan ini. Jangan nasi lain tegas karo lucu. Eta ngomong gitu-gitu. Ya ke jatuh turut muni. Aya naon Kakang Semar. Ya ke jadi. Ulah kaget, hei, bangsa manusia. Kulo. Ujang saha. Sahanya. Pino. Jatuh, blok jak. Ay siya teh. Ya ga aja kagebek. Aya saha kan. Luka kan. Cik atuh pot. Apannya ho ieu teh leuweung. Cing inget maneh sanajan leuweung sangat maluwis. Oh. Sasangat-sangat leuweung maluwis sangat tibatan sungut matak jaga omongan maneh ho. Ulah loba ting heureuy ulah sompral anjeun cepot. Sumuhudan. Asa dicarakan dan ini kiriu. Juragan Panu direkan gaing punya wasima kumaha baleuy direkan teh cicing pot ulah loba teuing neureuy dawuh teureyeunana benernya jeung juragan Bisma nya jeung juragan Bisma lamun ngamuk teh cicing cebot cicing paling lagi rewas cuma juragan Pandu mah beda jeung juragan Bisma cicing pot cuma lebat teuing neureuy aduh aya anaknya ai ngomong rehaka bener-bener teuing pilingnya Kakang Semar atos akan ditata lagi ditampilkan. Nah, mati-matinya tak kuat agak. Ulah kaget ya kaulah. Saha aja dia kaulah. Patih tadi. Ulah kaget sampean. Kisila. Kaget sahanya guys, sekedap. Jelema tak beureum ke beungeutanya. Biasana mah nu beureum beungeut mah belegu. Bener da urang katingali tina beungeutna da. Yang jelema nu beureum beungeutna mah pokona teu kageuleuheun we. Bener da walah kitu tah bener pisan. Beureum beungeut masuk cunihin da walah sumuhun bener akan leres jaga. Teka aya deungeuna batur calanun-calanunna beureum beungeut mah. Aing. Sia teh tadi teh ka aing goblok kitu. Naon? Lamun teu ngomong deungeuna mah mapangi ku aing. Pada deungeuna sia dugu ku aing. Goblok sia. Lima pana ku aing. Aduh, Gusti kurang-kurangna sabar mah aing. Sabar atuh Pak, sabar.
cinta waka sakadeng di puasa nya ih saya tak malah terus benar-benar teh wah ieu jelema nepi ka kasep ieu jiga aing geuning ora syanyet ngaran kaula Pandu Pandu sanes Panto oh Pandu leres are tentukan Bismar Sumuhun jelema jiga barakuta halo cumi-cumi abdi cepot bulan sia teh jelema Sumuhun goblok juga teh lain jelema euy alah kakara aing le jelema nu goreng patut kieu ampun bener mana teh jelema Sumuhun irung nepi ka depek gitu itu teh irung kutil yang irung nepi ka pongpet gitu teu eungap teh hirup serius belanja yang bisa marah juga kalau nyeri hati Aisyah boga ieu sih boga kaca di mah naon boga kaca di mah kaca naon kaca edeuk ya gaduh pernah ngaca ya sering teh nyeri hati teh beungeut jiga kitu da aing mah ngaca beungeut jiga sia meureun teh gaduh maneh mah terus aya abdi jiga naon hayang apa ya jiga cangcut anjing kamor sia ya si cangcut nyamak anjing aya cangcut cuma beang-beang ngejawab anjing cangcut baik aing jiga cangcut sia jiga si cangcut itu jiga kanyut anjing geuning apa paduli daripada cangcut dakian anjing eta cangcut bolong ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing teu yang wawu jeung sia we jeung si cangcut ageul cangcut tapi bener jangan saya juga cangcut pisan cangcut gak seksi Pembara udah tiruan Entapina tahanana Saris kera kalakuan Sakama-kama percaya ngaran kaula Durgala Denta leres ari nu pengker aing jurus beduk ya ngepanting ke situ tuh aing si cangcut tapakeun ka aing cangcut si kaing wae si teh naon kabayang cangcut teh tadi seueuh 4 poe aduh moal teu bau hangit anjing bade naon kaulah teh bade naroskeun ieu teh ka salira bade naroskeun naon dupit jalan ka Nagara Mandura ka palih mana jalan ka Nagara Mandura leres ka palih ditu ieu teh leres ka mana ka palih ditu anjeun lepat ka itu kedahna oh ieu teh lepat ai teh Jatinangor ka palih mana di Jatinangor teh ka Kenca
Kangeja mohon duluy dikeja terus didinya tah didinya aya tukang bubur Gajah. aya tukang bubur mohon duluy sok ka bubur heula we didinya nya heula gaji duluy tah umpama itu ka bubur tah didinya aya ieu teh aya pos kamling nya eta sanes di pos kamling teh jalan ka paling kidul nya dulu tak didinya Mandura teh astana isi mana rek kubur mana didinya si anjing aja galonye goblok si teh ya biar teuing ari anjeun nah apa ka Mandura memang kaula apa ada pesapa kaula teh justru pada kaitu laras pada naon kaula teh pada ngiring sae marah pelapar kawat anu jago anjir saingan jiwa goblok ieu saingan aing mun bicarana ieu Maru. dina manahna ieu patih timur rasa jahatna nyata saingan ka ieu pandut dewanata atuh aya niat awon ka ieu pandut dewanata siapkan pasukan naon urang paehan di dieu jelema urang paehan ieu jelema di disabab saingan urang sadaya nuntut hiji-hijieun saingan urang paehan sadaya oh iya bangga naon urang cing ada bos kitu lah buah-buah euy buah begal lain bega ada ka tempo beunghar teu tempo ada bega beunghar jadi anjeun terek pilu sabara laras anu kaula denge ku anjeun saat sana anjeun milu saemara kadang-kadang Mandura leuwih hade anjeun balik dewe maksa dan balik mana balik naon lamun maneh hayang apa sarua kaula terek pilu saemara belapar kawat anu jago teh kadang Mandura leuwih hade ini teh jibatan maneh ke pentrok ti kaula maneh pakapae poe ngomoreken kana pangarti batur ieu masalah jangan didakmor tuh si goblok tuh boy ya kesempatan yang gelut akan cing sabar akan ngapan sedikit tuh ngaroga halabaka ngaroga halak kaula beres jadi anjing trek paehan kaula bener lamun anjing teh balik di paehan boy kenapa gini garing kai goblok sih karena batu setelah kai aing dipenuh jidu tah kitu we garing gara-gara sidawala kai lanjut ayo kita berkelahi lagi ayo aing teh sieun ku sia cacut aing teu onjing wanian euy euy wanian euy wanian tilama ieu mah bener anjeun panut tega kaula tega pati tega hayang nyawa jajar penguasa kaula dinu lega jeung aya nyaho hayang nyawa jeung aya kurang anjing itu siapa goblok kepindah-pindah teuing menak-menak sing ngopeng pangkong teh bobo urut bangsat sok lawan ku sia nyawa lamun sia aya ka wanita ku sia lain wanita aing sok sia mah wanita teh aing wae teu anjing poe dada nu bapanya euy tadi saya kafir oh saha maneh oi aduh anjing mungkin dekat mungkin rujit mungkin alah menuju perubahan anjing beungeut teh teh diatur kita tadi teh dengekeun ku sia Tramani si sampah masyarakat si tara salat si tara udunan si tara jumaahan si lain nyebut ka aing tarjumahan nyaho di mana si lain aing tarjumahan nya nyaho nyaho di mana tinggal di masjid aing dengekeun ku sia belum masjid sia di mana aing di meni pokona jelema poe jumaah wa di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan Allahu Akbar Di aliran
Hei. Jika tuh yang goblok. Terus abdas saya ge batal goblok gitu. Sok. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Nah, Wiling. ieu teh jelema teh keur nguriling nangan tanding anya cerang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Cobaan tasirahna dagor kulingis. Kuat modal. Dejak. Atuh. Udah teuing awal. Jauh-jauh kain ke setan. Ulu aing teh milih ni kokol. Aing ngian main setan. Gara-gara sia itu aja gitu. Aing nyaho di tita usia. Nah, setan di tita usia teh ninggalan aing aing nyaho. Kita ya, aing gawe aing nyaho tadi maraca. Maraca na setan. Kurang ajar sia. Hutang pati berapati hutang urang bae urang. Hah? Jor gua anjing wanian deui. Maneh ulah geluting sasaha. Lamun maneh geluting batur, berarti maneh geus mengkhianati percintaan orang lain. Ditubuhan ku aing 8 gulung. Naon? Poli jeung ini nya. Oh, kayaknya hose. Lamun teh salah ngaran maneh Dedi nya. Kaula panu anjing Dedi. Cek saha kaula ngaran Dedi. Cek anu make ikat bener-bener geudah. Nah, si goblok kumaha teh kain Dedi. Kurang ajar. Podaran si Dedi ku aing. Kaula panu panu Dedi aya nyaho. Rasakeun siap. Woi. Arasa si Dedi. Kurang ajar. Modal si Dedi. Aing panu Dedi aja gede bohong masing-masing gitu. Kurang ajar sia. Cik nu buka KTP-na. Di bawah tuh pasti Dedi sini. Iya. Juragan panu di balakon. Di mana lak-lakna dulungan aing apon? Aing Tulungan itu. ya tanya dulungan aduh aing cuma hasil drama. Wan pegang wan hutang orang tipe orang dibabat bukan hai ya di mana lak-lakna juragan panu deui nya Ayo aing seksen kumaha namanya deui nya anjir bococos anjir kana pipi anjir alah sia kana jerawat alah getihan teu enak agak tawala
Salamet agar lagak ti luhur. Salamet tawala untuk kutuk ieu. Henteu janune agan eta kutuk ieu mah. Pilih gitu akan kutuk ieu. Eta kutuk ieu mah nabi ge panginten mah kutuk ieu. Karena nosok kana kutu uya. Paling nawala untung uya-uyan. Saya akan pada di kumaha ya kan teh. Kurang panah eta denawa teungeunah aya disebut Dedi. Saur saha bejakeun kalancik sia dipanah kitu ku aing. Naon akan teh ke aing urusan di desa jeung aing. Pada dipanah leres. Oh saya mangga haling dawala saya mangga. Rasakeun tenawa. Si Panu ayam. Ulah, naon? Aisyah kawas itu beragama hidup di situ. Naon itu nyong ngamak cancut teh. Cekat terangan di mana mangih karewas ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun mangih musibah teh. Cuma mangih musibah ayam we. Malah mun keur kitu rewas deui sia maot. Aya maot jeung barang ku hayam. Tapi benernya, itu benar-benar saya mah luar biasa nuan teh. Beragama we kuatur teh kitu euy kangna. Wah ieu patahan nu ngamak si goblok mah. Bener teuing. Kan? Ini miti rahangan aja jadi Dedi. Ya kan? Naon ari agan. Yang kemana karap aing paling geuleuh ulin kena. Naon nu naik di jeung nama kain. Ya Kang atuh sok. Ya. Itu buta itu nanyakeun ka aing. Itu nu kasep sangarana cai teh Dedi nu saha. Bener-bener teuing ka aing teh. Ku aing teh dihormat dunungan teh. Mereka. Dina madama. Tiraha dunungan aing jadi sarna. Ya, bejakeun aing rek pindah ka rombongan butak tuh. Kumaha teh aing disiksaan di deui. Ada
cek saha cek nama ikan hapunten cenah Ayo kasih. pejakan ku maneh ti hampura kene dugi rasakeun dia woi anjir nanti jelema geus geus Ayo. Allahu akbar Beak. subhanallah anjir iya urunan tepang ngebor jelema ieu hundak mati di mana mati hundak minak di mana minak lamun teh salah ngaran maneh anu nek waknakna maneh makan di oktaran euy di modalan naon lain di modalan di oktaran sabaraha mere duit ke kaula wani modalan kaula anu hingok naon teh di modalan di oktaran modal naon anu nyanyi di modalan di tah ya oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un maneh teh ae dulu di ngumur oh keur dagang bubur belum lain anu anjing nya kaget ya makmukna naon atuh teh nya aing rek nulisna anak maknya nya naon maknya aing rek nulisna anak ayeuna makne makan di modalan kurang belum aja ayeuna maneh bakal dipodolan tuh lain di modalan baca atuh ayeuna maneh makan di modalan ini salah nulis goblok anjing typo kurang iya mainnya jadi sesahan eleh gua panggung eleh jeung eleh yang kali-kali aing meunang di katufu kodone nuang kawanna dangun Ondong ni dongeng aing mah anaknya ni dongeng teh bisa Kumaha di sana? bisa teh oh iya panas duduk anak dudukan nunungan udah nunungan lain nunungan anjing nunungan oh mending dirinya cicing tapi geus enak mang enak banyak ayam-ayam ngagantung yang pasya
Ai mà hello dah hidup demi kami itu ai nama ini ngambil itu ai wah ini oh banyak oh nào iya bunyi anjing tai bocor Ya, goblok. Kurang ajar saya di podaran, Pak. Awas ya. Saya tu tadi Maledo. Maledo kan? Bisa guna kena kaca. Ya, baik sama Maledo kan. Udah Maledo kan bisa kena warung. Lain Maledo kan irung aing. Wah, jing punya irung tos-tos teuing. Tempo tuh. Allahu Akbar. Tina naon jadi irung dieuna? Tina kai. Atuh sarua jeung aing anjing kitu. Yang mana basnya teu jati. Jangan si awas we. Baru kan aing beunang dijejek kurang aja jadi gaprok. Sok lumat ke mana sia? Iya aduh dek nyiku. Kapange goblok sok ya. Lewat. Dek macok. Kapange euy. Alah tinggal aya wewe geulis. Mana ngaji rek nipu. Pokoknya awewe di luar panggung. Kurang ajar sih teh. Hingga deh kabur. Orang ada mau dicopot deh kai. Deh kabur deui. Nah yang mino. Orang ada mau dipenyang deh buku aja. Dia balik deui. Anjir. Wah, listrik ikannya balik nih gitu ke tukang. Kiranya tepung itu ikannya tak balik nih, kiranya tepung, kiranya tepung. Anjing itu, anjing. Listrik ikannya kiranya tepung lah. Kabur. Dan listrik ikannya balik pikirnya. Kabur. Ya tuluy. Kena angkot saja kan. Aku ada dek gitu. Nipu saja, lain nipu saya balagu kurang aja. Sini puduh euy. Wadah anak baik ya. Ya celai anjing di macok si goblok. Nangtung. Ngagoler. Nangtung. Ngagoler. Bosen anjing. Ngagoler wae. Mega di durian nangtung besok. Ngagoler. Nangtung. Aduh apa? Nangtung. Bina-bina teh kita. Anjing. 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 Anjing dong di dia. Anjing. Anjing dong di dia. Di bobodo siya ko ay baru kadang pag ditengah pada mua aduh anjingnya ungun juga goblok gila mau mari pajoy jangan jadi tunggu saya juga kejedok di anjing dah tapi apa yang anak gua gunanya Widuli Rancang. elok pakai rembulan
indah bagai lukisan sayang Widodo Teh sukses ah kalau cuma jika nah mau lebih ngeliur kayak gini Dangdut. kurang ajar sudah banyak dijen tina naon aja yon bapak nanaknya aheun geus ya kemana dia? Mangker. Woi goblok cing tanggung jawab setan kumaha lamun aing kieu Kumaha? dikitu gugur ke aing teh kemana nu panjang irungna? Ya, nu panjang irungna kemana? Umroh. Makanya ngebi lagi. Hei, itu kurang ajar mana naonnya? Lanjutnya, oh si Jangcu cuy. Kurang ajar kakak pakai deh, saya jagai. Pohon yang menjelmanya, namun pohon yang menjelmanya, kamari kain balik kain babatur. Pas asup di partai tempatnya beda jelma pada reda kain. Kita dengen-dengen, abang kedahar. Apa kasuk? What? What? Kumaha we? Cakap. Lupa gaya. Adik, lupa gaya belum ke setan. Udah pindah teuing sini. Kang Semar, iya nu, odaran teh si cepot. Bina-bina teuing kang ari kidul. Ajar siapa nu maju what? Iya, karena stiker saya tumampara. Panu dewana tak kelepasan dia pati di jamak masing pati itu makan yang pulai what? Udang siap raja. Kang Semar. Buta-buta pada bubar ketawuran kang agan enah agan urang ka negara Mandura agan sae Tunungan kaulah mati ibu Tilia tulungan kaulah sigana ia jelema nu ngaran Pandu Dewa natah poe bakal dibalas pati wade cara aing kudu bebeja katunungan kaulah anu daya di karaton negara buka kendra di negara buka kendra daya nama gini gitu jadi pindah padat aja kurang ada tulungan aing ampun balik ke nanti suklilung ayo sini Ayo,
pati nyanak pati disangakeun karajaan angka hingga raja bakal males pati nyata ka Pandu Dewanata margi pati dan memasing pati kemakaning palayang berkat satur di jalanan Ia Pandu Dewanata parantos dugi ka nagara Mandurahatya sareng-sareng patanang di antawisna kaya Raden Gandara di nagara Pasajenar Ogyara Soma di nagara Mandaraka anu kiwarinya anak Rayina nyata Dewi Madrim Tari Gandara nyanak Rayina kakasih Dewi Gandari kayana Belu Yalma Iwaringan Tosan Giliran Patana Madrim Raka Arasoma Kadir Madrim Mana kuntim binatang cuma apa kamu kalau ditinggang ya anda bertindak birawal tinggali dunungan aing digendeng ku awewe lho. Eta awewe duaan pelet-pelet di kedunungan aing lho. Ya. Heeh. Padahal ka aing boboheureun teh nya eta pandai dua hiji ewang aing. Gandara. Ojo. Tinggal lihat kayak jamin kasih pisan kita beli kaset. Banyakin salam itu aja. Aku aja kan kayaknya tuh. Kita ke batu era. Punten kapang terang. Saya mana saha kakasih. Kaula Pandu Dewanata. Panu. Laras. Menisai nami teh. Awewe teh kumaha teh? Soma. Atel gitu jadi awewe teh. Ay, para macicing di imah, ulah milu kalacek ieu. Jadi riweuh. Marah kunti mulina asep. Punten kapanggaran ti mana? Kaula ti Astina. Ti Astina leres tupi salira. Kaula ti Mandaraka amang atuh ka Mandaraka. Awewe teh sentil. Siatu. Kawin mah teh si bau. Pas ya. Banyak tingali Gandara. Wajah. Tulis mana aja ternyata. Ya kalau situ, aja. Tinggal dukung.
boga harga diri jadi wewe teh. Jual mahal jadi wewe teh. Kumaha ada kadenge kowe ngoge? Oh, dengekeun. Jadi wewe teh dengekeun di hareup. Ajeng. Cantik ajeng mah. Wah, cantik tinggal eta mah bener-bener dikasih bedakeun salam teh ajeng. Bedakeun sahangarana tanya we ku ajeng atuh. Sok bedak hareup ajengna. Mau era bedakeun sabaraha nomor HP-na. Nomor WA bedakeun TikTok-na naon. Ya. Dunungan aing di pikah hayang dua wewe euy. Kalau diperebutkeun kituna ya aing teu nya. Padahal mah aduh kampung jang. Kan hareup teh Raden Arasoma kitu euy. Oh, gagah bejana. Begitu bandara tuh tina gerak Plaza Jinan. Kuning kan teh irisan kuning gitu. Oh, luar biasa euy ngadewan ieu bener pas kieu teh Semara. Panggilan Patanang anu salajengna. Nyaeta Raden Arasoma saking negara Mandalaka. Tak keningan aja antosan tidak aja. Ieu kaula. Kamu ketuka itu ke Mandalaka. Anjin ya. Ya mudah-mudahan tiasa sekali lagi mengatuka astina ka itu. Ya sekali lagi itu. Ya meni centil awewe teh meni centil. Tapi bener teh centil meni hargaan nya awewe teh belegu gujakeun ganana pangmaledungkeun ka awewe. Mun bisa mabaledogna ku Cempala. Cenah buncunur eta ieu na. Moal ya cutik ieu. Ya nyoto timurwana itu mah. Lain timurwana tak geuleuh teh mah make ngajak ka imahna. Namanya naon mun kitu patut. Beda-beda teuing. Bejakeun kitu eta sabaraha nomor HP-na tanya. Nya. Jam sabaraha isu. Tetep pun lanceuk anu nama teh terus kaula nu namina Arasoma. Tetep Arasama sama Soma. Oh Soma punten sawios. Datang teman. Datang teman. Kau mau boleh dengan Rana. Salira Nakasih Arasoma. Memang kau langgaran Arasoma. Kau latih negara Mandalaka. Saya mangga. Geura uningakeun peraturan saya marah. Kau latih jelema pintar. Kau latih jelema terpelajar. Dina tercantum eta pendaftaran paratos aya. Peraturan saya marah ku kaula paratos di tanah tangan. Berarti kau latih satuju karena segerupa peraturan dia. Maka jimi tanyakeun deui da jelema kono Sombong. Oh saya mangga. Jadi maksud salira teh ngiring saya marah teh bogoh ka Kunti teu. Jadi anjing teh bogoh ka Kunti teu. Kaula mah teu bogoh ka Kunti kaula geus boga bojo di mah. Oh jadi anjing mah teu bogoh ka Kunti tapi ngiring saya marah maksana. Maksud kaula teh hayang ngajajal pangawasa eta jago saya marah. Sombong. Rek sak ilmu rek jago saya marah. Tapi ka mana kagagahanana? Kayak sageda. Ieu mah upami kaparengkeun salira ngengengkeun di saya marah pada di kumaha Kunti. Rek dijieun babu wae. Udah hulu teh ngobrol tuh. Saha anu gede hulu sia gede hulu mah. Wih, kode giun. Kayak pan make sosis di depan.
kita laras nama kanyang bohong lamun kunti kabawa ku kaula wayahna kunti rek dijen pembantu koy dijen babu koy da teu bogoh kaula maka kunti da kaula mah geus boga bojo kaula mah satya anu jadi pamajikan teu hayang midua anu jadi pamajikan saya mah ngan kaula mah hayang ngacaca pangawas saja ku saya mah we tapi ka mana pangartina oh saya mangga kapayun takkan sudah mengajar bos apa itu mana gawar beda hulu di mati Menggunakan jin. sombong sabel mereka kumaha lamun aing sombong naon nah rugi untung keranyin lamun aing sombong untung rugi keranyin atuh wah ge aing kakara pangi dalamun anjeun teu jago saya mana mah kaulah teh hayang nuruti anjeun kadang orang capek-capek kan di Mekah hayang we kaulah teh hayang ngajaja pengawas anjeun teh ka mana kamu pangarti anjeun cik nepi ka mana pangarti anjeun kurang ajar semaju sok hayang nyaho hidup jago loba ngomong hayang jago ayo tapi kapal lontong gitu harus semua tuh. Itu lo kapal lagi. Lamun ilmu lain mau dari dagor mah baik. Jak kucing baik. Tuman deui ya. Anu tadi teh ieu Raden Arasoma teh cenah kapayuna ieu teh bakal jadi raja di Mandaraka deui. Setelah Prabu Salya teh ieu lho. Oh. Tuh itu Raden Gandara teh Indragara Palasa Jenar kapayuna teh bakal jadi Arya Sangkuni gitu lho. Gitu kan. Oh kadang-kadang mah teh Gandara gitu. Atawa Suman. Suman teh ku ieu na wadina na kurang disebut Suman teh. Asana mah sama. Ayo, Luar biasa lihatnya.